kaulanun eya salah jengna teu sumangga geura engal uningakeun tina danget ayeuna saha jenenganana pun bapak kalayan di mana ayana oh kieu tuang rama teh teu aya deui iwalti putra dewa kamanusan anu manjalma anu pangcikalna saha jenenganana eya ari ngaranna teu aya deui iwalti Raden Bangbang Astrajinga kaget dan niramiarsa kaget dan niramiarsa alami tanggu barang kahaturna ingkang eya resi bagas rasa kaulanun eyang pun bapak teh Bangbang Astrajinga pun bapak teh eyang nya kaulanun di mana ayana ari ayana di Karang Tumaritis malah Karang Tumaritis teh ngandung harti ari karang teh lemur ari tutet tempat ari mak teh maripat ari tis teh titisan leres tangan di kaulanun eyang salajengna ari tuang eyang ngaranna teh Semar Kudapawana ari sem teh pangangan-ngangan ari martekan nyamarakakeun dat ingkang maha suci kuncung pakoning alam sadaya alam lahut alam nasut alam malakut alam jabarut leres tangan di kaulanun salajengna malah tuang eyang baheula keur ngorama kungsi jadi raja di sawarga anu boga ngaran Jalu Jati Merkala boga patih opat di masjid di magrib hanifah hamilah patihna Jalal Jalul Jalil Intijal leres tangan dika malah boga patalukan salapan Sri Pohaci Sangyang Dangyang jeung sajabana ti eta leres tangan dika kaulanun eyang atuh salajengna wayah panjenengan teh bade nedawi di baik ti dampal eyang permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan rehna parantos kauninga geuning pun bapak teh ayana di Karang Tumaritis nedanget ayeuna sejada deheus ka Kanjeng Rama Dewa Bangbang Astrajinga di Karang Tumaritis ke heulaanan bageus ulah rusuh lanan salsewe ke heulaanan ari dina lebah hayang buru-buru patepung lawung namah eyang di tengah bibisani memang eyang ngarasakeun saha anu teu sono jeung bapa anu sakitu lawas tepikeun ka urang geus dewasa can paamprok jongkok can patepung lawung leres tangan di kaulanun andrek peupeujeuh heula eyang teh cu di mana-mana panggih jeung bapa buru-buru ku urang teh penta darajatna penta sapaatna malah geura punjung menjadi indung geura puja nu jadi bapa ulah rek munjung ka gunung ulah muja ka sagara gunung mah sok kajeun urug sagara sok kajeun saha leres tangan di kaulanun geus nyaho plak-plakan minta darajat tinu jadi bapa kaulanun teu acan eyang tah nu mata ulah waka ini cuke heulaan leres tangan di kaulanun kedah kumaha upami hoyong kengeng darajat tinu jadi bapa lamun urang hayang menang darajat tinu jadi bapa di mana-mana panggih jeung nu jadi bapa teh buru-buru cedok semah ku urang kumah dampal sukuna tuluy inum sing tepi kabean leres tangan di kasalajengna bari urang ngucapkeun kieu ama minta darajat geura tampokeun darajat ama ka putra leres sandika di mana urang ngucapkeun minta darajat kanu jadi bapa tuurna bapa urang teh ceklan sing paduh karawak we tong asa-asa lupi margina ngudagkeun riwayat naon riwayatna sabab bapak urang waktu nyen urang anu ngaluarkeun tenaga gede teh tuur dina waktu harita nu matak cekalan tuurna ku urang leres tangan di kaulanun atuh sumangga salajengna nedawi di bae tina danget ayeuna permios padengan turkeun ieu pertapa nyabral ayeuna mah ari geus nyaho mah plak-plakanana eyang teh teu melang teuing jung sing pikadeudeun sing pikanyaaheun sing pikarunyaeun sing bisa mawa diri lantaran yakin manusia hirup di alam dunia teh cilaka jeung salametna gumantung kana tekad ucap laku jeung lampahna leres sandika ari tekad hate urang ari ucap bibir urang ari laku teh leungeun lampah teh suku nya hape we sakitu leres tangan dika jeung kade eyang peupeujeuh ka hideuk keur urang mah teu perlu sieun ku jelema anu gagah rongka ulah rek kahina ka jalma anu lemah sabab jelema mah kabeh ge saadonan tina marga hina leres tangan di kaulanun amit kondur rampung daud tutas tangan di KBE ya bral gira lumampah didoakeun ku eyang
sing gede kabagjaan jeung sing gancang kapangih kalawan nu jadi bapa leres tangan di kakaulan muga nira lumunur mimit ti milayang rana layang rana muga nira lumunur mimit ti milayang rana amit rampung daud utas angan tikanya gitu aja. Gancang kapangih kalawan tuan ramu laras tangan di kakaulan ayang semanga wayak dalam jakaket dal kasih baruda ayang teh melang namah natak dalah di kumaha tugas tuluh kana waktu ninggang kana mangsi meureun hayang patepung lawung pamrok cenghok jeung bapak kara satu bulan gelair yung cukup buat kedua
tinggal narik asli daya perbawana alam wah bangus lampahipun tuan nonoman Raden Jaka Ningrit kalayan Raden Jaka Ketu anu kersana bakal lumampah nepangan ingkang Rama Astra jingga di Tegal Tumaritis sumangga katuna lampahna urang nyariskeun anu aya di satengahing alas wanawasa pringgati ngacalakan dawahana nyata suwiji detya gandarwa kala turjana anu damelna jadi patungon ieu alas wanawasa dan nira gibrah-gibrah lumampah pangantikan wah aya kejaharan. Wah, bocah paganayan. Kula kala turjana, kula teh anu meunang pancen kudu ngajadi patungon ieu alas wanawasa pringgati ngacala. Sabab yakin ieu leuweung teh anu kacida pentingna. Kaula anu hak ngajaga ngaraksa bisa aya nu ngaguna sita. Maklum atuh da zaman ayeuna. Loba jalma-jalma nu ngaruksak aya tangkalna aya regangna di taluaran dijieun bahat dijieun suluh tuning teu ngabogaan pamikiran anu panjang tuning abong butuh di ala harita terus we dibeakeun tah ieu anu mataku kaula dijaga beurang jeung peuting kelanan ya naon kitu nya kitu sanajan uing jadi patugas itu geuning jiga-jiga aya awewe tuh nu ngalasulu apa naon tuh geuning tuh mana ka awewe lempang tuh ngaganyulang sorangan saha tah aranna atuh urang tanya hayang nyaho manehana ngadaekeun kitu lamun ditanya ku uing hayang nyaho we cing urang nanya sugan we kabeneran eta awewe teh lengoh keneh mun lengoh mah pan lain gampang wae lumayan lengoh mah tanya sok pok dari mana apa boleh numpang bertanya studi lakirannya seiring jalan bersama penemalannya teu kahartieun meureun ieu mah lain urang benteng meureunnan kudu pusuna nanyana ieu mah eta neng geulis neng tembak bade angkat ka mana obat hari neng angkat nama geuningan sareng saha jalan mah goreng nya lawat nuker nawar ojek batuknya awewe teh saha ieu ngaranna ieu tak atunya neng cenah geulis-geulis urang reungu nya neng cenah teu kakaping meureunna neng Kah saha neng teh ngaran cing saha cenah neng naruskeun aran cenah naraskeun saha kana Kang? nya nanyakeun ente wah sangaranna neng teh Apan Istratna Suminar teh atuh Kang? oh nya neng Istratna Suminar Sumuhun kuning geleuweung kieu ieu nyorangan rek ka mana nah kadinya katongloh meuneu ke kebon biasa we bade jalan-jalan atuh Kang dah nya bener dupilingih di mana abdi nya di mana cenah oke teruskeun kayaknya panglingihan neng pan di Cipetir Cianjur teh atuh Kang oh di Cipeyeum sumuhun nya
Kabupaten Cianjur. Sumuhun. Nepangkeun atunya empap. Saha atuh jeung pape? Nya piraku teu acan terang. Saha? Pun Ardi Winata. Wing mah Ardi Winata ge lain ngaran jelema ieu. Aing mah Ardi Winata teh rubak ciri gede mata. Matut lamun kitu mah. Pagawean wing mandor kawat. Naon manor kawat? Nya kana gawe mah kenor dahar kuat. Nya ngan panglingihan beda jeung batur wing mah. Di mana? Lain di Cianjur, lain di Bojong Picung wing mah. Di mana? Tempo-tempo dina Jojodog. Dina kursi we ari aya kitu ge. Pangdiukan atuh teh mah. Nya, pangdiukan pan ngaranna. Geuning ieu tuaan sahiji deui ieu. Hiji deui saha cenah? Biraku hilap deui ka abdi. Nya ieu urang gedong hiji nya. Urang gedong nunggal. Urang tebih ieu mah cenah. Neng Acah minta resah ti Subang ieu mah nya. Nya Mhm. bener teu mawa sapi neng ti Subang. Wah, riba cenah. Nya pan di Subang mah sapi nu kasohorna. Sapi Subang. Neng Acah, Ya. Neng Euis. Tah. Ari parantos kenal mah jeung empap amengan ka ditu ka dieu nya. Dia antos di ditu Nah, di mana atuh di pape? rompoknya amengan we ka ditu ka dieu Bolak bolak-balik. balik mun ka dieu mah. Neng, Tah. dupi neng teh sinen. Sumuhun sinen. Duanyana. Sumuhun. Ieu sinen golek, sinen kalilingan ieu. Golek ge mah. Sinen goleknya. Nya. Karena kalilingan nguroyoh meureun neng mah nya. Sakali-kalieun. Sakali-kalieun. Dan nya kitu dina kalilingan mah lamun teu make mabok teh kurang rame. Nya atuh. Nu mah kudu make mabok wae lantaran kakara menang gede panamalna di dinya mah. Nya. Jadi lamun teu make mabok mah sepi we. Nya, uing ge baheula kungsi pan jadi bajidon. Tuh, kungsi. Nya. Teu ngingetkeun duit naon. Gabres-gabres wae ku uing nya. Dibikeun. Neng, Ga. cing ah. Naon? Buran meureun. Ari neng sinen mah heulaanan minta hiburan hadiahna saeutik mah. Buran naon atuh? Cing sok neng. Minta lagu. Loh, lagu cenah. Saya kepala rombongan makmur ya. Nya, abdi. Nya tukang kecerek saha? Aya tuh. Nya apitnya. Nya. Cing. Minta lagu sakedeung mah. Lagu naon laguna? Nya lagu zaman ayeuna we. Olah. Anu kira-kira uing katari. Kira-kira beak we duit uing lah pokona mah. Nya Kira-kira mata kerajol duit tina pesa. nya tah kitu. Ieu duit uing ieu loba keneh ieu kurang leuwih aya we meureun 100 salawe deui mah. Wah. Utok lumayan. Naon atuh? Keur namal kenang malas perak. Mahi keur nama kenal mah. Kasinen 75. Mahi pan aya. Cereke kudu ditama kali. Kira sok neng. Hiburan ah. Naon laguna tuh? Minta lagu ieu we lah. Naon? Lagu Jaipongan. Olah. Kira sok neng. Minta lagu naon deh? Naon? Sinen bekem naon dah? Bekem meken. Sinen beken cing sok neng. Kudeung we kadinya. Ieu wing bari ngaso dina hanapeun tangkal kai anu gede wing di dieu. Wah, nungkut kitu lah. Kira sok minta lagu sinen beken. Beken yang lihat. Sok. Payun kadinya teh. Adi.
Neng.